drama si Neng. Banyak. Dipikir-pikir mah emas teh hayang kawin. Hayang kawin, win. Hayang kawin. Oh mangga. Imas, kenaon maneh moe di dinya? Hayang dicarekan ku mah Neng. Dah tadi geus bebeja ka mama Neng. Bae cenah. Oh, gitu eta teh. Ya Imas, undangan teh si Aep. Si Aep anu tentara lain Bu Erna. Anu budak PR teh anu kasep. Heueuh anu eta Imas, jeung pamajikanna ge dinya bidan, kuat hebat ari budak batur. Itunya. Pantesan we si Aep teh tara daek diajak ngobrol ku Imas teh. Beda Imas tukang nyusul murunya. Tong sok kitu Imas lain jodoh we meureun maneh eta jeung si Aep mah. Terus jodoh Imas sahanya. Teuing atuh Imas nah jeung nanyakeun ka Bu Erna sagala. Atuh kumaha Bu Ernanya? Imas teh yang kawin tapi teh jeung saha? Jeung sahanya? Jeung si Agus daek teu, eta mah duda tapi beunghar. Lamun eudeuk ke Bu Erna bejakeun. Embung si Agus mah burut pan. Imasiun banget. Nih geus hayang jeung saha tuh maneh Imas? Mun sok loba pamenta pisan. Tapi lamun Pak Osep bentong. Nya entong atuh Imas, da Pak Usep mah atuh salaki Bu Erna. Apaan dina lagu ge? Cinta siapa? Cinta salaki batur. Geus teu bener pisan si Imas, ieu mah kudu balik yang si Usep bisa dicokot ku si Imas. Mana ulah kitu Bu Erna. Cinta siapa? Cinta sama Pak Usep. Sok si Imas nyanyi kitu deui. Bu Erna balik deui nya, kabur. Dasar si Imas ontoh pisan. Kaditu bogo, kadea bogo, kabogo, geropet kabe. Neng, itu yang babaturan maneh? Saha mah? Si Jasmine biasa. Bogo. Oh, si Jasmine. Nih kudunya nyamper. Padahal mah tinggal asup we ka Ima. Nun atuh Jasmine kamu teh meni kudu sumpar samper. Padahal mah tinggal asup we ka Ima. Ya kan aku teh error. Yey, meni geuluh cok loba ka aira. Ayo asup ah. Ya. Jasmine ari kamu dek naon ka dieu? Urang ngelis sebelah yuk. Yey, menilai ngomong tadi atuh jadi teu kudu asup heula. Kan kamu anu nitah asupnya oge, ada Jasmine masih hayu-hayu aja. Ah meni tebalik pisan kamu mah. Ari kamu mau kemana nih? Nadek meuli sebelah. Hayu atuh. Gila sakedeung deui dulu oge panis. Ah Jasmine maneh mah meuli kabalagan pisan hirup teh. Yaudah atuh hayu. Jasmine ari maneh kunaon sih? Ari Neng geus nangtung teh jadi. Ari geus diugerak kalahkan ngajak indit. Hayang naon? Ya udah atuh nanti aja panis. Bener eta teh? Iya bener. Yakin? Ya udah atuh hayu orang di sebelah. Tuh kan, geus teu balik deui ka rumah ih. Ya udah atuh meni maaf. Jadi dek meuli moal ieu teh meni sok atuh nu puguh Jasmine. Nanti aja panis. Nih, ada bapak kamu ke mana? Eueuh, bapak aku mah nguseup, tapi dia cenah dek inget gawe deui. Gawe ke mana nih? Ke Kalimantan deui. Lain dek ka Malaysia, ngomong nama cenah dek ngarenovasi sakolana Upin Ipin. Terus lamun sekolahnya direnovasi, Upin Ipin sekolahnya di mana? Ya teh atuh Jasmine meni nanya teh teu palarugu tadi teh, kamu geus ngadahar ku cubung. Lieur da. Ari si Wawa nya dagang teh kuat ka mararahal ngawarung teh. Manya endog segede kieu hiji hargana 5.000. Teu ngotak pisan dagang teh. Mama Neng, di mana? Di si Wawa Bu Erna geus meuli endog hiji hargana 5.000. Mama Neng di si Wawa mah nya cenah hiji 1.000. Tapi Mama Neng apal teu? Apal naon eta Bu Erna? Tadi diuk heula atuh. Ceuk aya mah ngomong we meni kudu diuk sagala Panan ieu mah caritana ge serius atuh Mama Neng. Meni jika tes PNS wae serius. Naon ieu teh? Apanan siratna teh Mama Neng nya? Anu dihareup teh geuning kawin deui jeung si Deden Cangkuril. Lah, nah geus kawin deui eta teh Bu Erna. Lainna masih kene boga salah ge siratna teh. Heuh, abi kita apal eta teh Mama Neng. Nah hanya bisa kawin deui. Ari Bu Erna apal ti saha eta teh? Apanan kamari teh nya Bu Erna teh milu survei ka imah siratna jeung Neng Emo. Eta mah nya cenah siratna teh geus kawinna teh 4 bulan. Tapi tinggal bareng teh geus 5 bulan. Atuh kumpul kebo aya kitu carana mah Bu Erna. Mama Neng. Nah geuning Mama Neng kebona datang. Mama Neng, anter atuh Ibu Haji. Anter ka mana Bu Haji Nya ka toko emas atuh Mama Neng. Ieu leungeun Ibu Haji meni asa hampang sabelah.
Nyekelan cowet gara beta hampang sabelah jeung menikot ka gaya meuli emas. Bang Emok heula itu bayar karunya tuh si Bunda. Ah, meni engke deui we, Bang Emok mah mayarna oge. Apaan sok direnteng? Mangga Bunda. Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu Haji bayar heula atuh Bang Emokna. Mending Ibu Haji ti heulanya. Ibu Haji balik ka mana? Woi, bayar Bang Emokna. Tuh, pan ari aya Bang Emok nama kabur geuning Haji Burung teh. Sama sayang. Ih, cantik ya Mas. Meni, gak boleh gitu. Har. Meni, jangan. Ya geus atuh bayarna nya, Mama Neng teh heula. Mama Neng dek ka mana? Nyedek balik atuh Bu Erna dek masak. Hayu teu heula. Kumaha cenah Mama Neng mah nya? Apa informasi gesan kabeh ka transferkeun oge? Kenaon si Imas di dinya? Minta kirim uang. Berapa sayang? Nanti Imas kirim uangnya buat kamu. Imas, kenaon maneh di dinya? Emang menang namanya. Kenaon ari maneh aya di dieu? Yang teleponan deui. Iya, kenapa kamu kok Imas? Lebeng. Di mana maneh mangge kabogo Imas? Jeung aya kitu anu daek ka maneh? Apaan begitu? Apa itu gue menang? Tapi habis minta duit. Dibere ku maneh eta teh? Ya dibere tuh Mama Neng. Apaan cinta? Cinta siapa? Cinta ka bogoh Imas. Naon lah kita minta duit ka awewe? Kade Imas buah-buah nipu eta teh? Mama Neng sok goreng hati ka bogoh Imas. Temenang gitunya. Sok coba eta telepon deh bisa henteu? Kelanya aku Imas ditelepon heula ka bogohna. customer you're trying to reach is not available. Nah, tidak bisa dihubungi Mama Neng. Kumaha ieu? Tuh kan, cek Mama Neng ge naon? Nipu eta teh Imas. Kumaha tuh ya Mama Neng? Nanti bisa ditelepon. Teuing Imas maneh mah meni sok bodoh wae. Jelema can panggil oge geus dibere duit. Tuhan sia mah. Mama Neng, kumaha tuh ya Mama Neng? Imas geus transfer duit. Duit Imas kumaha Mama Neng? Urus aku maneh Imas sorangan Mama Neng menek nyemur jengkol. Kumaha tuh Mama Neng? Ya Imas katipu. Kamu penipu. Terbalik pisan. Gosip anyar ieu mah euy. Ibu Haji, balik ka mana? Woi, bayar Bang Emokna. Kadit, ntar kamu gini dong. Kaditu bogo, kadia bogo, kamu